di Spanyol baheula aya Raja Isabella. Pan Spanyol teh negara Islam. Mantap loba ulama jebolan Spanyol, orang Spanyol. Ketika raja tersebut ningali kebiadabanana, maka dibrondonglah muslimin, tembakan. Ketika nunurut ka raja dicirian, etalah make kerucut, eta teh ditembak. Siapa yang ikut agama aku, nurut kepada aku, aturan-aturan aku, cek Isabella. Inilah tandanya, di pakaian kopea eta kerucut, nah eta mah diamankan kunyana. Ieu mah yo anu tetep bae ka Allah, Kanjeng Nabi tembakan. Sabaraha ribu mungkin ratus ribu budak aya tuh nu make kerucut kabeh eta mah aman. Sugan teh diamankan, ternyata ditembakan kene bae terakhir. Bawa ke tempat ini juga sama, tembak kabeh beres, beak kabeh. Etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ke kuari, dipakai ku anak urang. Sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok, kunaon make kopeah kos gitu. Eta teh penganiayaan terhadap Islam. Urang teh nyawa sejarah dipakai bae pan ku urang. Anak urang dibelikeun nyok. Oh loh, aja pamajikan orang, milih hiji deui cenah jang di dieu, yang di dieu. Itu nyawa sejarah makana. Mun nyawa sejarah Inggris, Masya Allah. Eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin, mukminin. Ulah. Cukup pakai kopeah bae, cukup pakai kopeah hideung, make kopeah haji, ulah make nu moncongong kos itu. Bila perlu geus urang mah daripada kos itu make helm bae geus. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadi. Masih keneh terusan ayat kamari di mana kamari teh ahli sorga teh dibejaan ku malaikat. Wahai jelema nu iman, wahai jelema nu iman tur amal soleh, antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ulah asa-asa segera ka ditutuh sorga nu geus disadiakeun jang maneh jung geura-geura ulah di darieu bae ribet. Geura berangkat. Mana pimpinan kapilah namana ya? Itu ayat. Ayo gara-gara benderana gara berangkat. Ayo geus berangkat kabeh ka sorga. Masya Allah. Dipimpin geus puguh ku Sidina Abu Bakar Siddiq, ku Sidina Umar, ku Sidina Utsman, ku Sidina Ali, Sidina Hamzah. Berbagai sahabat-sahabat kabeh berangkat mimpin para penganut-penganut. Dilanjutkan ku para kitu aulia Allah geus puguh al-aimatul arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Berikut pengikutna berangkat ke surga. Jeung anu nuturkeun anu iman jeung amilus sholihat tuluy ka belah diana ku para wali-wali sanga. Ayo terus cenah aing adena geus jarah. Baheula sia geus. Wah, berarti aing teh ngeneangan cenah bandarana. Salat henteu. Jarahna ge teh salat. Emang sia bisa teh salat gitu aing mah ieu mah jarah ge neangan peperet. Sugan bae aya sakorsi. Teu mah lain zarah tanu kosi dagang melalui zarah. Dagang melalui umroh, dagang melalui haji. Dagang tah mah kos itu mah. Haji ulah, itu sanung ulah. Pana tuh cenah kitu amat, aing mah kitu bae aja. Nya teh kudu kubatu masalah we geus pokona. Teu mah dagang, teu mantap balalangkrut ge. Boga pondok nyana aju ngadirikeun yayasan umroh bangkrut pondok. Sebab niatna ge lain deuk ngaluhurkeun agama dagang. Kabehan henteu aya hiji dua nu bebeneran kula ieu dek ka Mekah geus aya tu jamaah nama lantaran ieu jamaah perlu pembimbingan besi salah toapna besi salah engke saina jeung sajabana
Kiai mah diberangkatkeun ku kula eta bae pangbimbingkeun nya. Oh tuh teu naon. Bisa kos kitu mah niatna karena Allah. Oh, masalah teh kos kitu mah ngaji keneh. Aju ulah nanyakeun ieu sabaraha pina. Tah, asal geus pi bae dagang ngaran. Asal geus pi bae dagang ngaran. Oh, ulah nanya-nanyakeun kos kitu. Geus pokona bae ieu mah karunya ka masyarakat. Bisi teh jahun ketoap batur maka kenca nyana kakatuhu tabrakan kan sai kudu mah disopah heula ka marwah nyana mah ti barwah ka dibabalik jadina bisi kos kitu doang ke bisi kieu deui di ditu naon jumroh batur mah di Aqobah wusto nyana mah asal eta lancuh bae jeger lain masjid emeng bisi kitu doang tak dituduhkeun ayo atuh gitu karena Allah masalah ngaji ngaran dah sik malaikat antil kumul jannatu surga wahai jelema nu iman tur amal soleh berangkat surga nu bagian maneh geus jelas ditambahan deui ku kafir-kafir anu jatah surgana ku ari jelas-jelas moal kunyana diwariskan ka maneh uristumuha dua orang boga tempat ini Masya Allah bokingan orang asli hiji jeung warisan ti kafir-kafir wah rajas waduh lamun teh mah satempat aya 70 widadari sedengkeun tempat ieu 70 kali 70 wah teu bisa ka mana gugulingan di susu widadari urang. Halo Gusti Allah. Masya Allah. Kuari mah ahli sorga geus cicing di sorga, ahli neraka geus cicing di neraka. Geus masing-masing tempatna kuari mah. Malah sorga teh pernah dibukakeun ditinggalikeun ka ahli neraka tuh itu sorga teh tempat maneh nu sabenerna mah mun maneh iman jeung amal soleh kulantaran maneh teh iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad maka ieu tempat anu jang tata dina jang maneh kuari mah geus diwariskeun ka tatangga maneh duh geus minahin jasa pokona urang di sorga kuari mah urang sorga geus cicing di sorga urang neraka geus cicing di neraka maka kuari ahli sorga nanya ka ahli neraka wanada ashabul jannati ashaban nar ahli-ahli sorga teh menyeru ngagero ka ahli-ahli neraka lamun aya ahli sorga samiliar berarti samiliar ngagero kabeh tong mana ting kuaramat samiliar jelema hoi ahli neraka cengeng-cengeng ujianna pangang ceuli oh didinya teh lain kudu kabehan lantaran bahasana ge ashab teh jama kapanggih jeung jama aljam jama di mana muqabalah jeung jama iza kubila lil jami maka tusiat maknana tengke diwarna-warna dibagi-bagi carana mungkin kelompok itu ngomong ke ahli surga mungkin kelompok ieu ngomong ke ahli surga mungkin deui saurang-saurang yang ngomong ka jelema anu kunyana diwauhan keur di dunyana henteu lain bareng kabehan ngomong bo sakumaha abri kan jeung polisi lamun geus siap kabeh siap dan ngomong kabeh bareng teh aya kelompok itu kelompok ieu aya saurang-saurang nah ieu bahasana jama kapanggih jeung jama nada ashabul jamah ashaban nar aljamu idza kubilat lil jam'i maka tuziat maknana engke bakal diwarna-warna berarti mungkin per kelompok mungkin perorangan nah bisa saurang kapanggih jeung saurang deui aya jelema ka sorga ku ari kapanggih
siji jeung ahli neraka babaturan anak Teddy sia di neraka aing di neraka Ted sia kunaon ieu di neraka kunaon pan sia keur ieu aduh jeung aing babaturan keur di dunia kok di neraka sih kredit ada geus puguh tabakan kos kitu tamata ieu mah jeung kafir baheula teh keur di dunia teh urang wau kasih engko material ko ahut ya tadina urang nyokot paralon kanyana nyokot kayu kanyana nyokot engsel kanyana magan sok ngobrol ai prak di akhiratna urang maka sorga si ahut maka neraka kok di neraka iya kenapa kok neraka ya enggak iman waduh kok aduh di neraka ya panas ya jangan ngomong aduh atawa Presiden Gus Dur kapanggih ke jeung Presiden Clinton baheula kungsi ngobrol wauheunnya nama jeung George Bush kan wauheun jeung George Bush engkekan Gus Dur ka sorga Clinton ka neraka George Bush ka neraka jeung berbagai-bagai nu ka neraka kafir kan disapa ku Gus Dur hai Clinton dadah dadah sini come here ngobrolnya ada didinya waduh tuh mari teruskan aing emang kau nak tuh bisa jing aduh langsungnya nyaritakeun bagaimana kabarnya dan apa yang dilakukan aduh ngobrol tak perorangan ngobrol urang ngobrol jeung sing kohahut jeung si siang-siang malingseng ngobrol jeung si Tegwan ngobrol urang kabeh nah jeung kafir-kafirnya geus jelas-jelas ahli neraka atau babaturan urang ngejawara tadi nyabu bae keur di dunia nanti waduh teu eureun-eureun nya nyaho kaler kidulnya geus teu nyaho naon kasangan saya kira keur aya di langit aing di langit sabaraha di langit ka-7 aing keur di Sidratul Muntaha goblok nyabu bakos kitu tolol sia kapanggih jeung saha waduh kapanggih jeung Gusti Allah tolol teh coba nu jamu mah bloon nu jamu mah kan lamun kumaha kadengena ngadenge nyana mantes rajaban nyana asa ka langit ngadenge kitu Kangjeng Nabi kitu naon naik buruknya na asa naik buruk aing geung Jibril naik buruk ya kan Jibril urang mana bojong tolol taruh jabu gele mah kecil jabu mantep guys tambah ku ekstasi dicarekan geus eueuh nya syakaron tolol sia kikitlan we aing keur aya di sorga Firdaus waduh eta jelema nyabu teh kos kadari di Indonesia teh pohara lain bae masyarakat biasa polisi abri nyararabu geus teh aneh deui cenah kieu ulah sok suuzon aing mandek suuzon bae kumaha lamun ditajakeun data lengkapna nyaho jasa aing ulah sok sombong geus sekali-sekali sombong kon kos nyahoeun jasa makana kitu ge nyaho jasa abri nu mana moal bejakeun eta karak rahasia polisi mana eta karak rahasia lain apa polisi tangkrang di mana bae lo DPR ge nya abu sarua bae sok sambarangan kiai ngomong teh abong letah henteu make tulang cak satulangan letah wajan eta sasangeunana bae gue main bae aing menyaho sia teh lo boga ka nyaho sepeda dagang toge itu siapa emang kiai osok beberangkatan gitu tetep kudu beberangkatan nyaho mah nyaho jasa nyaho di mana kiai makana ceng dah ahli sorga nu geus aya di sorga berbagai kelompok berbagai perorangan kapanggih nyana jeung ahli neraka bahkan ngageruk
Weh Teddy, weh kok ahot, waduh kamu di neraka ya? Iya nih, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa, nyata-nyata jelas-jelas kami ini telah ada di surga, dan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah, disampaikan, dilanjutkan oleh para sahabat, dilanjutkan oleh para ulama-ulama. Ulama mengatakan bahwa siapa orang yang beriman, takwa, beramal soleh, nanti akan diberi kenikmatan yang hakiki. Telah nyata sekarang saya merasakan surga yang luar biasa. Apa yang dikatakan oleh para kiai-kiai, yang kebetulan kiainya juga bukan kiai Golkar. Kiai Golkar mah nggak tahu sekarang di mana itu kepalanya, nggak tahu saya. Ini mah kiai yang asli. Ya, dia pernah menyatakan bahwa siapa orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah, beramal soleh, akan diberi kenikmatan yang hakiki, surga. Saya telah menemukan qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqo. Mantap bener, bukan sekedar mantap, mantap. Ada apa sih itu di sana itu? Wah, tete banyak bener, tete berbagai potongan semua. Udah pokoknya enak sekali dah. Buah-buahan banyak di sana, kendaraan luar biasa. Oh, pokoknya mah pengen minum, kita pengen air apa juga ada. Yang namanya bir Manson itu mah kecil. Oh, di sana di surga yang saya rasakan luar biasa banyaknya. Wah, pokoknya mah susah nyeritain jah. Sebab apa? Dulu kan kiai mengatakan kalau Muludan Rajaban, dia selalu mengatakan siapa orang yang beriman dan beramal soleh, surga bagiannya. Di sana akan menemukan kenikmatan yang hakiki. Saya sekarang sedang merasakan, sudah merasakan an qad wajadna alaih. Saya telah merasakan ma wa'ada rabbuna haqqo, nyata-nyata. Yang mau saya tanyakan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo? Apakah engkau juga menemukan apa yang telah dijanjikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa setiap orang yang tidak iman, tidak beramal soleh akan masuk ke neraka? Ini sudah menjadi kenyataan apa enggak? Nyana ngomong qalu na'am. Apa yang engkau telah tanyakan tadi, bahwa kenikmatan yang hakiki bagi orang-orang yang masuk surga engkau telah merasakan. Kami pun telah dijanjikan oleh Allah dulu waktu di dunia. Kami telah mendengarkan para kiai ceramah, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Muhammad, itu nanti akan diberi surga. Kebalikannya, ketika tidak beriman dan tidak beramal soleh akan dimasukkan ke neraka. Jelas kami sekarang telah ada di desa neraka. Oh, kamu udah di desa neraka? Iya. KTP-nya nomor berapa sih? Jangan ngomong KTP, gua panas nih. Ke saya di neraka. Kenyataannya sekarang telah ada jelas. Ucapan-ucapan para kiai dulu mengatakan orang yang tidak beriman dan beramal soleh akan masuk neraka. Saya sekarang lagi di kulub-kulub. Apa itu kulub? Itu yang gelotrok-gelotrok gitu. Masya Allah. Aing pohoan bahasa Melayu. Jika nyawan ku bupati aing diondang tayang poho tamah poho. Maka geus jelaslah ahli sorga nyaritakeun kanikmatan anu dirasakeun di sorga. Kitu keneh pertanyaan jang ahli neraka. Ku ahli neraka dijawab muhun, jelas jasa geus kapanggih ku ari maka nyeri siksa nu aya di neraka teu bohong. Fa'adzana mu'adzinum bainahum al-la'natullahi 'ala zalimin. Maka tidinya lah begitu aya ucapan antara ahli sorga jeung ahli neraka. Silih tanya silih jawab, celengkeung aya malaikat nyarita. Fa'adzana mu'adzinun ayanada munadin bainahum. Malaikat nyarita, wahai ahli surga,
Wahai ahli neraka, perlu diketahui al-la'natullahi 'alal zalim. Laknat Allah, siksa Allah ditimpakan, dirasakan, diberatkan ala zalimina, untuk orang-orang yang zalim. Tinggal ngahep-hep bae ahli neraka. Di neraka ngadengikeun omongan malaikat. Nu mana nu zalim teh? Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Jelema-jelema anu menang lanat Allah nu ditibakeun diberatkeun ka jelema nu zalim teh ieu jelema nu zalim teh waktu di duniana. Alladzina nyaeta jelema-jelema yasudduna nasan sabilillah anu nahan ngalarang manusia tina jalan ka Allah. Nyanana geus teu daek iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah, di samping eta ngahalangan deui kanu deuk iman. Aya sekelompok manusia Kristen agamana anak nama hendak asup Islam disiksa kunyana. Ieulah jelema alladzina yasudduna an sabilillah. Awas kamu masuk Islam, akan saya siksa kamu. Tidak lihat kamu nih, bapak nih, lihat nih, mamahmu, lihat mamahmu. Kita udah kadung nyembah ke Yesus Kristus. Dia itu Tuhan. Dia dilahirkan di Yerusalem. Dia Tuhan itu. Kamu jangan sampai salah. Pak, itu Tuhan dilahirkan di Yerusalem. Sebelum dia lahir siapa sih Tuhannya? Jangan ngomong gitu lu. Gua malu ntar. Pokoknya Tuhan aja itu dia. Ya kan dia dilahirkan dulu 25 Desember, walaupun itu kan dimasalahkan oleh Paus Benediktus. Dia menyatakan karena dia sudah masuk Islam, sebab dia adalah meneliti bahwa menurut Paus bohong itu, bahwa Yesus itu lahir tanggal 25 Desember itu bohong. Saya sudah teliti, dari kebohongan itulah maka saya masuk Islam. Yesus itu bohong. Eta Paus nu ngomong setelah masuk Islam. Paus Yohanes Paulus pun mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dituhankan. Sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bohong itu Yesus. Yohanes Paulus nanya, naritakeun kebohongan Yesus Kristus. Nu kuari makana ditahan ge Paus Benediktus eta karena menyatakan kebohongan Yesus Kristus. Nah, saya mau masuk Islam aja Pak ya. Jangan. Kadong, tahu kadong lu? Itu bahasa Cengkareng tuh. Kadong lo, Tuhan kamu itu Yesus. Dia dilahirkan di Yerusalem. Iya, itu Tuhan. Sepakat semua orang. Jadi dulu itu mengadakan konferensi bahwa dia adalah Tuhan. Jadi eta nyeun Tuhan teh konferensi muncak urang mah di MPR gitu. Blon. Jadi eta benang ngajukeun masyarakat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebelum lahir siapa Tuhan? Jangan ngomong gitu lu. Gue susah kalau gitu tuh. Susah gue juga. Gue juga gak tahu itu sebelum Yesus Tuhan tuh siapa, nggak tahu. Katanya si Allah. Tolol tuh coba ya. Tapi lu kalau coba-coba lu keluar dari Islam, lu gue siksa lu. Lu kan anak gue siksa dah. Pokoknya mah kalau nggak kasih makan enggak sama sekali. Kalau suruh makan makan terus lu. Serta mejen lu. Apa itu mejen? Nah itu bahasa orang pondok mejen tuh. Gak tahu kamu mejen. Itu bahasa pangjore-jorena bahasa mejen. Di dunia nggak bahasa mejen. Masya Allah. Tapi tetap baik hidayah mah datang, hidayatul khalqi, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Allah nu bogana kajen teuing di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga nu kafir, wayah datang mah hidayah Islam baik. Boro-boro eta deui ieu nomor 1 di dunia ngaranna ge Paus
eta makan imamna Kristen mah tapi tetep bae waya hidayah nyulusup mah ku Gusti Allah iman mahal iman mah tapi kadang murah anak Ki Haji urang Bitung cuman sekolah doang di Semarang balik ka dieu asup Kristen murikak bulu urang mah aya deui jelema ka Yogyakarta kuliah bebenean nyana jeung Kristen balik hanya setahun ka lemburna menta ka bapana ditikakeun jeung Kristen eta mah no Kristen tah mah Kristen masa no kudu kawin jeung Kristen di puguku lagi geus asup Kristen naudzubillah min zalik mahal murah hidayah Allah nu ngatur ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun hidayah Gusti Allah nu agung Abu Jahal kurang kumaha pinterna mamang ka Kangjeng Nabi tapi tetep bae teu iman ka Kangjeng Nabi ya Allah ya Rabbi tetapi Ki Umer anak bangsawan jadi jelema anu hebat luar biasa kaya raya nya nama pakaianna ge mun kuari 50-an juta tetapi dibere hidayah ku Gusti Allah jadi pelopor jana perang di hareupnya hidayah hehehe atuh hidayah mah hese jelema ti mana-mana daratang hayang ngadaekeun pangajian supaya leuleus hatena supaya leuwih nyaho ka Gusti Allah hidayah datang urang lembur di dieu mah endahan indit ulah seuris ya seun serikeun bloon sia aing kasinggung eta teh urusan Allah nu mantap kiai ulah sok mamarahan dititahna ge nyampai-nyampaikeun bae ulah sok maradu tak budak kunaon teu nurut ka aing je titah nurut ge lain ka sia ka Allah matak lamun aya kiai ngomong kieu aing asana pindah meureun di dinya emang kunaon teu daekeun narurut ka aing salah balilahan ta kiai tampiling habak sama kiai kos kitu siana bae ibadah leuwih ti sia ajakan daekeun alhamdulillah teu daekeun atuh sia bae nu bener jalain kita nurut ka sia ka Allah kitu lah cenah kiai geus teu narurut cenah kakula di ditu mah deuk pindah bae aya eueuh dirinya masjid aya nu salat aya berarti kan nurut ka Allah teu nurut ka sia aya naon di hate sia ge jelema nama masjid geus aya ibadahna geus salat geus berarti nyaho ka Allah adapun teu nurut ka sia ngaji teu daek da ngaji ka sia dan lain sebagainya siana berarti teu wajar dituturkeun ku urang dinya lantaran di jerona aya proposalan ye dibabaetkeun hulu sia ku aing sia tuh pan sia mah cenah kiai mah salju kos kitu bae aing mah kos kitu pugu ngomong ulah jalakeun di diri sia introspeksi ya lain kita nurut ka sia ka Allah urang cicing di dinya teu ngaji ge teu magahan ngaji jelema geus balaleuneur teu kudu ngaji ibadah bae ka Allah baca Quran nu loba baca shalawat nu loba zikir nu loba jehe ulah sok aju kulaonnya teu daekeun ngararaji ka aing hawa nafsu eta kos kitu jehe nah alladzina yasudduna an-nasa an sabilillah nahan teu meunang ngasup Islam saya Kristen yasudduna an sabilillah saya Yahudi yasudduna an sabilillah urang kuari lamun nyaritakeun tentang penganiayaan Yahudi terhadap Islam Masya Allah aya nu geus 3 peuting saminggu teu dibere dahar datang ka dinya sugan teh dibere dahar tonjok ieu na huluna ku pistol ces golepa seringan penganiayaan Yahudi terhadap Islam emang kos kitu Yahudi mah ti baheula ulah dijadikeun ku kumaha biasa bae urang mah ibadah ka Gusti Allah geus aya catetanana di Lauhil Mahfuz teh kos kitu nyana mah nyana urang mah urang bae kuari nyaritakeun tentang dakwahna Yahudi di Indonesia je atuh emang nyana mah ti baheula dakwahna kos kitu nya nama deuk ngayahudikeun Islam urang na bae sing kuat iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah takarak dibere kreditna ge urang ngelai takarak dibere televisi bae ge ngelai dibere tayangan-tayangan bae ge urang ngelai datangkan teu berjamaah mimitina kabelah ditu lemah teu salat je atuh urang anu salah jadi urang anu bener mah ya teu hayang aing diperbudak ku Yahudi piceun ka televisi urang emang sireman ganti tolol kiai aja tolol itu boloon bin tolol gitu gerak tuh nanti ngomong alay Yahudi atau aing Yahudi mah Uzair atau aing mah Kangjeng Nabi Muhammad
Nasrani maka itu Yesus Kristus satu aing mah Allah jeung Kanjeng Nabi Muhammad kumaha cek Allah bae aing mah dina Al-Qur'an geus diceritakeun politik menurut Al-Qur'an, ekonomi menurut Al-Qur'an, aing mah deuk nurutan eta nyana dakwah aing bae titik beres ujian. Ieu mah sok kabawa ku pikiran nyana Pak. Ayo sia geura dakwah di dieu. Je tolong. Si bangun panas amat. Dunaham jangan di dia ngembangkan Kristen. Aisyah nggak sholat, ingin tidak sholat aja mah. Orang pada yang seri. Aisyah balingan kan dah. Ya tu pokoknya mah mah tu sholat ke. Ai kudunya ngembangkan dia bentar yang ngomong. Atau pikiran siapa yang ngelanan kudu sholat. Lah kalau mau ngam siapa kono. Tak. Sebab nu kos gitu mah okos bener baik. Mungkin apa? Tidak boleh. Panggil dan aku pendeta. Kamu ini ada apa sih? Pokoknya nggak boleh ngembangin di sini, nggak boleh. Kami yang merasa tenggagu. Kamu punya mobil nggak? Punya. Bagus. Lek. Tuh bawa mobil saya. Yang mana? Oh no. Makasih ya. Yang kurang lembur. Kemarin telepon saya galak amat kita ngomong. Lah, masing-masing basi agama. Masing-masing basi. Ini orang negara demokrasi. Tunggu sebaik. Kurang nyana-nyana. Kok beda jeung kamari? Udah bomong. Eta sih ganti mobil mana ti mana? Eta lah masalahna. Tuh kan. Ayeuna teu salat tokos kitu. Ayeuna salat lah ibadah teger mah. Ngaganggu kana salat aing. Ngaganggu kana perjalanan ibadah aing. Ieu teu beres ieu kajian kumaha. Eta. Urang kan kababawa ku hari. Kababawa orang kuari make pakaian ketika Natal milu make nu moncongong ka dieu milu trompet milu urang lamun nyaho sejarah nama sedih sebenarnya kumaha di Spanyol baheula aya Raja Isabella pan Spanyol teh negara Islam mantap loba ulama jebolan Spanyol orang Spanyol ketika raja tersebut ningali kebiadabanana maka diberondonglah muslimin temakan ketika nunurut ka raja dicirian etalah make kerucut eta mah ditembak. Siapa yang ikut agama aku nurut kepada aku aturan-aturan aku cek Isabella inilah tandanya di pakaian kopea eta kerucut. Nah eta mah diamankeun ku nyana ieu mah yo anu tetep bae ka Allah Kanjeng Nabi tembakan sabaraha ribu mungkin ratus ribu buak aya nu make kerucut kabeh eta mah aman sugan teh deuk diamankeun ternyata ditembakan keneh bae terakhir bawa ka ieu tempat ini juga sama tembak kabeh beres beak kabeh etalah kopeah kenang-kenangan Spanyol datang ke kuari dipakai ku anak orang sebenarnya mah nyana teh nganyerikeun urang duh sia goblok kunaon make kopiah kos gitu eta teh penganiayaan terhadap Islam urang teh nyawa sejarah dipakai bae pan ku urang anak urang dibelikeun nyok tolong aja pamajikan urang milih hiji deui cenah jang di dieu itu nyawa sejarah makanya menurut nyawa sejarah de Inggris Masya Allah eta teh non kitu ngaranna pembantaian terhadap umat muslimin mukminin ulah cukup pakai kopiah bae cukup pakai kopiah hideung make kopiah haji ulah make nu moncongong kos kitu bila perlu geus urang mah daripada kos kitu make helm bae geus make helm ka masjid geus make helm bae geus urang kunaon sih make helm lain daripada make nu ka luhur mending make helm bae geus salat geus dikitukeun bae geus make helm bae tuh teu kebal pamajikan datang aya ka haji aya di masjid sing hade besi galak emang konon rada robah pikiranna lain maka gerogol ke masjid nah iya alladzina yasudduna an sabilillah nu ngahalangan nyana dakwah menghalang-halangi untuk masuk Islam
kabelah dieuna waya begunaha iwaja nyana terus-terusan dakwah neangan jalan-jalan anu sasar mengkolkeun tina bener kana sasar nyana terus-terusan ngondisikeun urang ge aya anak sia ieu tujuan deka mana bangun naon gitu ngaranna maka samping bebah kula mah deuk mondok we deuk mondok ka mana deuk mondok ka ditu bae kula mah hayang ngaji we sakola bae sakola ulah mondok engkene sia hese teu boga ijazah mah hese dahar sia tah eta kolot waya begunaha iwaja batur dek lurus ke Allah dipengkolkeun sakola eta ge termasuk jahanam tak kolot je mang waya begunaha iwaja eta batur dek masantren hayang nyaho ka Allah hayang nyaho ka Kangjeng Rasulullah melalui kitab Al-Qur'anul Karim anu dijabarkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad melalui hadis Bukhari Muslim dan lain sebagainya anu diijmakeun ku para ulama melalui kitab-kitab fikih dan lain sebagainya nyana hayang nyaho ka Allah melalui syariat naik tarekat naik hakikat cakolot da ulah sakola bae sia dibiayaan ku aing hayu hayang kuliah ka mana deuk ka Semarang deuk ka Kudus deuk ka Yogyakarta deuk ka Mesir hayu ku aing dibiayaan asal sakola ieu kolot waya begunaha iwaja jahannam je sia eta ngagogondol tas naon sih duit bah deuk ka mana deuk ka dealer bah maksudna deuk meuli mobil sabar duit eta aya meureun 270 mah ieu yang meuli ieu kijang dinopa heuy ai sia ku kabalinger teu kudu digogondol duit cukup mawa DP bae kredit zaman kuari mah sia ulah make cash kos kitu di pangajian ge Ki Uci cenah kudu cash bae ulah ngadaekeun Ki Uci moal maju sia ngadaekeun Ki Uci mah ortodok Ki Uci mah ulah ngadaekeun geus sia maning kredit bae duit nu sawarena pake usaha jadi sia mobil boga per bulan katutup usaha sia ieu kolot waya gunaha iwaja jahannam eta ih anak dekat sorga hayang boga meuli mobil teh jang zarah jang ngaji lah neuk dikeskeun bae ja acara kredit tah haram nu model kos kuari lantaran dua akad antara cash jeung kredit beda harga kecuali anu saakad cash jeung kredit akur bae ieu mah kan beda ieu mah deuk lurus jalan ka Allah melalui cash diulah ku kolotna waya begunaha iwaja jahannam tak kolot dipengkolkeun ku kolotna masyaallah ceng sia ieu bangunna nyekelan foto bae eta naon ieu bebene bah nala ieu bebene sia bapak ngalamarkeun ka ditu ke heula pan sia anak abah pan dilahirkeun ku emas sia ieu teh pan hasil totoker abah sia teh abah bebeakan amat pak maksudna sia supaya nurut ka aing capek nyeun sia nu bener bah ye ieu kieu caritana ieu si bebene sia ieu make jilbab make samping emang santri di mana mondokna di Kinasuha Putat aing teu sedep teresep aing boga minantu santri aing mah teresep aya aing mah sia boga sia teh boga pabajikan teh ya nu kuliah ye bahasa Inggrisna hebat bahasa Jepangna hebat bahasa Koreana hebat tah eta nu kos kitu ulah nu make jilbab kos kieu mah teresep ye boga minantu kos kieu ye paling ge salat bae kos kitu kita dagang teu bisa kita nanaon teu bisa teresep aing mah kajen teh teu salat pokon mamajikan sia asal modern ieu kolot wayabgunaha iwaja jahannam ieu kolot loba jasa ieu kolot di urang kan nu jahannam asana bagi dua buat di majelis ge ieu jahannam kabeh ya Allah ya Rabb ceng saya ngeluarkan motor ke mana ngaji bah ke mana Cilongok ya Allah ya Rabbi rumah tangga sia moal beres ku ngaji moal anggeus ku ngaji deuleu pamajikan sia tuh atuh pan sia eta kan kudu dahar kudu naon emang ngaji ku situ diberean duit ku kiai moal beres ku ngaji beresan heula imah tangga sia tah kajen ku kumaha ge je ulah ngaji bae
abah tersep neleusia ngaji bae mun abah neleusia dagang aing resep tapi ngaji bae abah tersep wa yabgunaha iwaja ieu kolot belum habak bawakeun obor ku naon sia belum abah pendek belum daripada di neraka mending ku ari bah siapa sokan teman-teman wa yabgunaha yatlubuna sabil iwaja nu bener disalahkeun nu deuk ka dieu ka katu diulahkeun nu deuk lurus diulahkeun teh iya naon ieu ieu muludan bid'ah teh so macem-macem segala muludan segala naon nyaritakeun Kangjeng Nabi kan lah geus teu kudu muludan ya di dia ya tah teu kencan muludan geja salat biasa segala biasa ini muludan gandeng ngakeun muludan segala rupa ieu mah kokolot lembur ngakeun muludan supaya rabat tambah cinta-cinta ka Gusti lah bedakeun geus 10 muludan wa yabgunaha iwaja jahanam tah budak jahanam usir habak jangan mah kitu ya brak usir diusir beneran wa yabgunaha iwaja loba jasa ieu mah nu wa yabgunaha iwajana nu mengkol-mengkolkeun nah anak kamu ini cita-citanya pengen jadi apa letik kan saya cita-citanya pengen jadi ustad jangan jadi ustad jangan coba jangan apa jadi apa saya pengen jadi kiai bah jangan nggak bagus apa jadi apa masinis aja ya masinis kereta api belum tak kolot jadi ustad ulah jadi kiai ulah jadi masinis satu naon bedanya jeung tukang beca masinis mah ngan beda saeutik doang itu mah buleut setirna ieu mah panjang ya Allah ieu wa yabgunaha iwaja ya Allah ya Rabbi neng ieu kakak kieu neng naon jaimah geus teger mobil atuh geus aya 3-4na perusahaan geus maju Quran kan nitah nyandung nah ini mah kakak mandek adil seadil-adil naik pokoknya mak mundi neng 2 poe di dia 2 poe mundi neng sapoe di dia sampai itu mah kumaha musyawarah yang para syaitonir rajim bengke nah iya kumaha neng tah kumaha tah kira-kira jai imah geus teger kendaraan aya kakak usaha geus alhamdulillah asana meureun sapoe 10 juta mah kakak teh akan ngahasilkeun ka Jakarta ku neng di bank ge loba keneh kan duit nah ieu mah kan masalahna ieu karunya loba awewe anu teu boga salaki keur terutama aya janda-janda aya yatim mah tah karunya ka yatimna kakak mah atuh heuh jak kakak mah aya soal kikituan mah jeung neng ge kurang kumaha ngan yatim kan aya mere langsung ka yatim mah kan teu bagus aya kitu mah kan emakna dikawin kan jadi yatimna kan yatim mulai geus ceuli aya galedeg dadedor ieu bandek lain nanya wah kitu ieu mah kira-kira ridho teh entah wa yabgunaha iwaja tuh siapa emang hayang meureun Masya Allah tapi pamajikan ngasehatan kak kula ge janyaho ja kula ge santri imah rusak kieu geus leuwih ti weto teger atau kendaraan ja hampir teu kapake duit ja loba kakak ieu ngadidik kula ge hiji teu kadidik ku momun 2 kak kira-kira kakak kumaha tah engke di akhirat tanggung jawabna kula ge ieu bisa salat bisa puasa dan lain sebagainya lain di kakak meunang ti sejen engke kakak lamun kawin deui teh kakak kumaha aju kakang ke berat ka ditu kulang ke teu gilir-gilir eta siap untuk ka neraka jahanam bel tungtung nama tol adena cek awewe emang siapa yang kitu bae dasarna sia mah bung wayab gunaha iwaja udah loba jasa ieu mengkol-mengkolkeun jelema tina arah nu lurus ka Allah ka Kangjeng Rasulullah dipengkolkeun walaupun undek pesantren dipengkolkeun sakola walaupun undek kes dipengkolkeun kana kredit walaupun nu cita-citana yang jadi bagus dipengkolkeun dan lain-lain sebagainya cara dagang nu bagus mah kieu ya dipengkolkeun ku urang ku cara Yahudi di Islam kudu kieu ya dipengkolkeun ku urang ku cara Nasrani dipengkolkeun ku urang ku cara kafir wa yabgunaha iwaja iyalah jelema anu zalim
Di Indonesia lain make aturan Al-Qur'anul Karim, make aturan-aturan gitu ham. Nah iyalah negara geus mengkolkeun anu urang deka Allah, urang deka Kangjeng Rasulullah, mampu lain mampu deui. Lain lalagan, tapi kan dihalangan lah ku saha nu ngahalanganna mal bejakeun si eta bae pokona mah. Nah ieu pemerintah urang teh wayabunha iwaja sebab teu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim, zalim. Mun nyaritakeun pamarentah adil di Indonesia eueuh sahuntu-huntu acan sebab teu make aturan Al-Qur'anul Karim. Ketika kajian geus teu make aturan Al-Qur'an maka demokrasi asal sing bener demokrasi mana buktina wayabunaha iwaja. Polisi ya bunaha iwaja, ABRI ya bunaha iwaja, DPR ya bunaha iwaja. Kitu kene pamarentah ya bunaha iwaja, tinggal tunggu we paeh jahanam. Di cenah kiai sok sangeunah nabi ulah kitu atuh nyuran aing mah kitu bae. Supaya sadar doang ieu masalahna. Oh, heueuh supaya kitu doang. Nah, malaikat nyarita laknatullahi 'alal zalimin. Laknat Allah dibikeun dibere, ditembelkeun ka jelema nu zalim. Yare, jelema nu ngahalang-halang kana agama Allah. Jelema nu mengkol kana lurus supaya belok supaya mengkol iyalah bari manehanana wahum kafiruna bil akhirati nyana teu percaya ka akhirat geus pugu Yahudi geus pugu Nasrani teu percayaeun kana yaumul jaza jaga di akhirat gitu kene berbagai kafir teu percayaeun di akhirat bakal aya babalas urang ge percaya kosdu teu percaya lantaran cak haram cak agama nyana terus bae ngalakonan haram iyalah sarua jeung wahum bil akhirati kafiru ahli surga nyarita jeung nanya ka ahli neraka ternyata nyaritakeun tentang kanikmatan di surga kapanggih nu baheula hanya carita ku ari bakal rasa kitu kene neraka nu baheula hanya cerita ku ari bakal rasa. Nah masih berlanjut kene wa 'alal afirijalun engke aya arab antara surga jeung neraka aya tempat ngaranna arab saha ye nu bakal cicing di arab is Amerika ngalawan Irak seseleh lantaran ruhul jihadna tinggi jasa boro ngalawan kolot ngalawan budak ke geus pohara diadukeunlah Syiah jeung Sunni timbullah aya bom bunuh diri ieulah buatan Amerika anu dientepkeun ka Syiah mentak ngadu lah Sunni jeung Syiah geus kuari tentara Irak anu masih kene di negarana naon ngaranna berkeluyuran ieu ngamankeun lain ngamankeun tentara Amerika mah geus balik Amerika ruh kuluh cekena geus balik kabeh ka ditu tinggal aya bom-bom bunuh diri buatan Amerika iyalah diamankeun mantak teu kapake pemerintahan bayangan buatan Amerika nu kapake tetep pemerintahan buatan rakyat jadi aya dua pemerintahan di Irak mah teu ngaku nyana ka pemerintahan buatan Amerika sanajan ku ada di bawah Amerika tetep pemerintahan nyana nyieun khusus presiden jeung nyieun perdana menteri Presiden ahli sunnah wal jamaah perdana menteri Syiah geus dihijikeun mentak pidato terus unggal poe Syiah dan Sunni harus menyatu mentak eueuh gontok-gontokan ku ari di Irak aman Amerika tercengang deui bae diadukeun tetep teu berhasil jadi ku ari Amerika tinggal mengkolna bae ku ari hutangna ambalaya tentara nak loba nu paeh di Irak mah paeh teh geus jadi biasa tapi kafir mah paeh teh apan jadi nyeri kemudian loba nu harasup Islam ngan teu dipublikasikeun balik di Irak tentara Amerika loba nu harasup Islam bahkan loba anu dipenjara ku ari lantaran manut ka Irak hartina jadi Islam jadi muslim di Irak mah nantangan keneh bae hayu gara ka dieu deui Amerika cakna gelut jeung aing mun cara ngomong urang sakitu geus ngap-ngapan nangtangan keneh bae kitulah ruhul jihad anu tinggi
Pas datang ke Iran isuk-isuk narongton TV kabeh orang Iran. Aya naon isi narongton TV korenganan TV terbuka. Jadi Najd keur adu argumentasi jeung Obama. Cek rakyat hari inilah penentuan antara perang dan tidak. Waduh, ya mun perang aing di dieu keneh. Siang ngeunah ge aing. Aduh, geus teu pareres jasa ieu. Kaduhung nanya aing ka sia. Orangna nonton TV ge jana mah kabeh teh penentuan perang jadina jeung henteu poe ieu. Aduh, geus beuring kak bulu urang ieu. Hayang geura ka Madinah bae lah sakoreun. Juat jasa orang Iran lah. Ju nanya ke rakyat dah, kumaha siap jasa perang lantaran bakal menang jasa ngelawan Amerika. Ju beres, tete adu argumentasi, adu dalil, kula nanya deui. Kumaha tah hasilna Iran siap perang jeung Amerika, cuman karena cinta agama rakyat jeung bangsa, perangna ulah di negeri Iran. Perangna siap kami ke Amerika, kami nak rusak Amerika, atau di lapangan mana adu kekuatan anak. Itulah Najd tanda tanganna. Ulah di Iran. Pokoknya siap perang datang ke paeh rakyat Iran asal ulah di negeri Iran. Kami siap ke Amerika. Tentara Iran kabeh ke Amerika. Dek paeh dek hirup kami siap saumur hirup dek ngalawan kafir. Kahiji atau di lapangan mana perangna asal ulah di negara. Tak itulah keputusan nana. Akhirnya Amerika sieun cekena embung atuh di negara kami mah. Cekena keputusanna teh jadilah poe eta tah. Aduh, jago aing 2 PD ieu di Iran ieu. 2 PD bahaya. Gusti Allah doaku. Itulah eta pas di ditu pas keputusan Najd nyaritakeun tentang keputusan perang poe eta jasa. Masya Allah. Barang ngadenge keputusan seperti itu, Amerika tetap malaka atuh ai teh di Iran mah. Jadi ulah nanya ka rakyat Iran, kami mitip budak nu karak gede kanu dewasa ka kolot di hotel, supir satu suara kabeh di Iran maka presiden Najd. Geus eueuh misleukna. Hiji nya nama presiden teu boga sapatu bagus. 2 teu boga jas bagus, embungeun. 3 teu boga mobil bagus. 4 imah nageh sederhana. Dibere imah kenegaraan embung make. Najd dieu cak rakyatna langsung ngomong. Katilu nya nama ieu mobil-mobil pentaris teh dipake teh khusus jeung urusan kenegaraan. Bae urusan rakyat di luar eta teh dipake. Lampu ge nya nama lampu sorangan bae. Ke urusan negara kakarak make lampu negara. Jadi inget-inget ka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mentak satu suara rakyat nu nganggur tetep dijamin bae, digaji bae. Rakyat nu nganggur digaji di Iran. Namun daek sakola geus teu kudu mayar. Boh urang Iran, boh urang luar negeri. Mesir nu sakola di Iran, Indonesia nu sakola kabeneran kapanggih jeung urang Indonesia nu sakola di Iran, cakna gratis jasa. Kemudian urang mamana ge nu sakola di Iran gratis, bahkan lain sakadar sakolana hotelna gratis, daharna gratis, sagalana pokona asal daek bae. Lain bae rakyat Iran. Aju nanya deui ngobrol di mobil, ieu kabehan ge nu digawe di Iran mah sakadar ulah nganggur doang, sebab geus digaji ku pamarentah. Masya Allah, eta ngan boga minyak-minyakna doang. Di Indonesia mah mun geus kos kitu leuwih-leuwih ti kitu. Sebab naon atuh melak suweg ge jadi dangdeur di urang mah. Ya Allah, ya Rabbi, geus pokona manyana mun nyaho ka Indonesia kos kieu atuh geus kapitaeun jasa. Di Indonesia geus pohara, kakayaan Indonesia teh geus kabeh dunia nyahoeun. Tersubur sadunia adalah Indonesia. Minyak aya di Indonesia, logam aya di Indonesia, emas aya di Indonesia, besi aya di Indonesia, kadongdot-dongdot aya di Indonesia. Sambal aya ke si Indonesia segala. Masya Allah.
Telandek jada jeung serikeun urang ngobrol jeung urang Iran da Indonesia mah hatina nagarana subur kaya ceknya tapi rakyatna miskin. Nyahoeun tah urang Iran ge. Urang Iran teh ka urang Indonesia nyahoeun nagarana subur ceknya rakyat miskin. Di Indonesia mah negara di Iran mah cek urang mah negara boga minyak-minyakna doang tapi rakyat mahmud. Rakyat kaya. Dek digawe dek dengan prinsip orang Iran tetap kudu belajar. Masya Allah. Cara gojasan. Lempang lagi nu beled. Di Iran nu beled jadi lamun lempang tak fokus. Urang lamun neuleuh di Mekah bae datang orang Iran. Atuh mun sai urang mah tilu kalinya geus beres. Nya geus beres urang kakarak tilu ideran nya geus beres. Nu tadi teh ka mana cek urang gandeng teh Allahumma geus anggeus urang kakarak tilu. Kakarak tilu ge aju ngaso. Kunaon deui nyekelan suku. Disek-serikeun urang luar negeri masyaallah. Etalah lalakon ziarah terus Madinah mah atuh geus biasa ziarah ka Kanjeng Rasul terus ka Mekah. Jadi salila perjalanan alhamdulillah nu muriang aya di hiji bapakna Haji Rura Oji terakhir di sekolot bae didorong-dorong terakhir sapoe dedek balik rada muriang panas tapi ku hari biasa balik deui alhamdulillahirabbil kukula disalam-salamkeun cekula assalamualaikum ya aulia Allah assalamualaikum ya Allah minta lamin ti murid-murid kula ti kawau kula kabeh disalamkeun ka Kanjeng Rasul kabeh disalam-salamkeun nya nama teu maot ieu nyahoeun wa kuari ge nuturkeun meureun neuleukeun mana coba nuruk salam teh barang dideuleu oh itu di juru jakeur hees jakeun teh masyaallah. Kesimpulan nama ziarah malamun can ka Baghdad macan nyaho luhurna jeung gedena para wali Allah. Di dituna ge diagung-agung ku urang dituna pohara jasa di Baghdad. Jadi orang eta Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani teh Gelan teh Iran. Jadi kelahiran nama Iran. Tak dibaca ku kula di kitabna min Tobaristan urang Tobaristan Gelan orang marang ditanyakeun Gelan Tobaristan eta Iran nyana ti Iran masantren ka Baghdad nu dibegal teh nyarahoeun urang ditu ge sejarah eta teh sejarah nu sok urang dibaca teh oh kula nyaritakeun kitu teh bener naam cek cenah aya di dieu ge kitab da sok dibaca ngan make bahasa Persia cekula tuh bahasa Persia mah aing ge ngaluarkeun aya bahasa Sunda. Tuh sih bahasa Persia bahasa Arab lain daun lain. Bahasa Persia bae bahasa ditu kitab dah khusus. Jadi kos nu urang dibaca teh persis ngan urang mah disundakeun ti Arab itu mah aslina bahasa Persia. Jadi jaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir lahir di Gelan eta Iran cekiana. Persia Tobaristan jadi jajahanana baheula teh pan diserang ku Soviet eta jadi dibelah-belah Afgan Tobaristan terus Afghanistan eta baheula mah Irak jeung Iran ngahiji kemudian dibelah eta teh kuari ge masih Gelan teh masih kene Iran kene ti kota mun hayang ka negeri Gelan ka kampung kelahiran Tuan Syekh Abdul Qadir 90 kilo jauh tadi namun bangsa 20-30 kilo ndek lantaran 90 kilo tak kagelan teh teu kudu ieu na pesantren tah eta tigelan ka Baghdad lantaran saat eta kiai-kiai Abu Sa'id teh eta teh ayana di Baghdad Syekh Yahya ayana di Baghdad jadi guru-guru Tuan Syekh Abdul Qadir maher saat eta ayana di Baghdad geus nyana masantren lah ka Baghdad. Terus perjalanan nuku urang sok dibaca teh bener teh di ditu ge sok dibacakeun. Ngan hajut teu balik deui ka negrina lantaran muka pesantren, majelis taklimna masyaallah saablag-ablag. Jadi dimakomkeunana diurut imahna kemudian pesantren, majelis taklim. Ngan meureun baheula mah ribuan ku ari mangajina meureun ku incu-incuna saetikan jadi
ongkos anu kumasih henteu ditincak ku jelema teh. Wah, majelis taklim na pohara jasa. Pemerintah mah 20.000 30.000 ge asup ka majelis taklim. Gedena ngan geus teu katincak ku jelema ku ari. Tinggal urut-urutna bae. Artina ngan gara urut sejarah baheula. Belah dituna di deket majelis aya anakna dimakomkeun di dinya ngan kurang pati daratang ka ditu geus tinggal bangkos bangunan kolot bae. Ngan gedena eta majelis taklim pohara meureun baheulana ribuan ngajina Tuan Abdul Qadir. Ajilani nailah tinggal pati laksanakan. Konon lain cerita naon gitu ngaranna sakadar carita horeng asli. Dongeng cak urang di Amerika ngabom makom Tuan Abdul Qadir terus-terusan bertubi-tubi tapi eta bom teh nyaliwah bae. Terus bae nyaliwah bae. Aya nu datang kadinya du ka tengah ieu makom, ieu majlis pandinya aya pelataran gede. Gedena ge luar biasa pelataran. Henteu daek ditu. Sababarahan entak jadilah paranti kitu ngungsi. Jadi masyarakat Iran lamun pelobah dinya keur diboman ku Amerika kadarinya aman. Ilah karomahna datang ka kuari Tuan Abdul Qadir teh lain sambarangan. Eueuh tanda-tanda urut kabom tama pasantren Majelis Salim jeung makom Tuan Abdul Qadir. Padahal ieu jalan belah dina mah beak kabeh. Raretak urut dibom. Ilah jadi ke zaman perang kamari kadarinya ribuan manusia nyilip ditongton. Jadi nongton teh orang didinya nongton beonet teh ta non karo bom teh masyarakat teh didinya lantaran nyana geus ngarasa aman dia semua lain mah di dieu mah. Tadi taronton teh tah urang mun sakapeung waktu deuleu di TV nongton teh tah didinya nongton siang ka ditu. Padahal mah ngabomna ka dinya teh asal geus deukeut bae ka dinya megok ka dinya. Surak urang ditu hore. Teh bareres urang Irak ge. Dasar Abu Nawas kabeh. Seserian nongton bom teh didinya orang lantaran aman jasa. Masya Allah. Telah numentok kuaria tu jubel lain ziarah teh sakumaha naon bae terus teu eureun-eureun sadunya ti mana-mana daratang kadinya. Tak begitu datang orang Indonesia aneheun isi jelema tah lain ceknya leutik amat. Hebat terus orang Mesir sekolah waduh malah nu datang teh ya malah leutik aja tambah lapar pan berarti leutik bae pan. Masya Allah. Gusti Allah nu agung berangkat di Iran ke Teheran ke Mashhad ke Dubai jadi ke Madinah sapoe 3 kali naik kapal capek naik kapal ti mimiti sieun datang ka teu sieun datang ka resep datang ka olab naik kapal teh naik kapal deui teh berangkat teh sapoe 3 kali naik kapal teh ti Iran ka Teheran terus ka Mashhad terus ka Jeddah 3 kali naik kapal. Masya Allah di Jeddah karak naik mobil ke Madinah naik mobil tama. Jadi kesimpulan nama ziarah tegas alhamdulillah berkat doa kabehan kurang kabehan ziarah sanajan rombongan kula hungkul ziarah tapi kabeh dizarahkeun ku kula dizarahkeun supaya dia aku murid kabehan teu diwijil-wijil khusus nu ngaraji di majelis taklim di dieu umumna dulur-dulur urang kabehan kukula dibejakeun ka Tuan Syekh mudah-mudahan dianggap murid. Tah kitulah lalakon ziarah barang datang di kapal kukula ditanya ka sababaraha jamaah ya urang geus datang ke Jakarta mun gratis kita ka Iran deui woi caknya ieu ge candahar gratis semungeun aja peli ge ditanya ji dae kadu ka Iran ge heula caknya nu sanggupeun kita ka Iran deui sakira-kira aduh can kabayang hayang geurang ngadahar goreng sangu. Ya Allah ya Rabbi
nyaho kos kitu mata pamimpin aturan mere beja ka urang kumaha mere beja lantaran di ditu sangu geus di dieu nyieun kupat anu tetel teh naon garang-garangna nu padet sekel teh nyieun buras atawa nyieun kitu kupat sekel bejaan aturan mah sebab di ditu sangu datang ka ditu nya mau mal basi saeutik malah mau salah geus atuh nyaho kitu mah teh nyieun kupat be jadi urang datang ka ditu nyieun dar kupat bisa nyieun warteg urang di ditu ya Allah ya Rabbi teh jadi lalakonna pohara bungahna aya ketika atuh kitu kukumpulan kabehan suserian kemudian di hotel atuh serba bintang hotelna luar biasa kemudian atuh sedihna loba nu tinggalin jeung lapar ai gregetna ieu pamimpinna teu ngurusan endahan nyana milu ka urang pan nyana pamimpin tapi nyana milu ka urang wah ieu teh akur ya urusan ieu tapi geus kos kitulah alhamdulillah tetep henteu dikukumakeun sebab nyana nu ngajalanan atuh geus masalah kukula tetep dinasehatan aya sababaraha urang deuk marah ceuk kula ulah marah geus aya tulisanna di Lauhil Mahfuz aju cicing deui sungutna cicing hatana tetep henteu ji atuh deuk marah batu sarua suku lagi hayang marah ngan deuk naon tuh marah mun kitu mah marah aju berubah jam moal maning ulah marah geus di nolkeun mah ieu mah geus kabeh geus aya tulisanna ti Gusti Allah geus bae ja boro-boro nulungan batur pamimpin ge pugunya na kakarak datang ka Irak nya na ge bermasalah deh sarua bae hampir teu ka bawah pugunya na ge pamimpin nah kitu kan aya gaid-gaid di ditu Habib hiji Habib Hisyam kedua Habib Syekh jadi aya tah jelema nu istimewa di Irak jang komunikasi ke atasan-atasan ketika aya kendala italah alhamdulillah ke sewaktu-waktu moal kebal deui nya geus nyiapkeun kitab ka kula dik mere kitab lantaran di ditu teh terus teh mah akhirna kula bae nu mingpin-mingpinna terus nya ngobrol barang ngobrol teh nyaritakeun ti Cilongok nya ge horengan geus ngadenge cek nya ka Cilongok ieu horeng jelemana ieu jadi geus ngadenge geus dekat dieu nya moal kebal kula saminggu di imah cek nya insyaallah kula dekat dieu ka Cilongok geus kebal hayang ka Cilongok nama bari mau oleh-oleh sababaraha kitab geus dibeli kitab lakunya di Irak mantap kula teu meuli kitab sebabnya ngabejaan geus dibeli kitab anu taya deuk dibikeun ka kula jeung hayang wawuh jeung beusi engke jamaah Cilongok nu hayang ka Irak deui nyana siap kanteur geus ku kula engke dipersiapkeun saha nu deuk ka Irak da ieu siap nyana nganter deui ka ditu nyana mah Habib jadi wawuh nyana jeung atasan-atasan jeung petinggi-petinggi Irak eta ge sababnya lah bisa lolos nu dalapanan teh atuh pan ieu mah tentara lain naon lain si ditek di naon gitu ngaranna ditawan sakumaha tawanan Vietnam atuh heueuh tas pagulituk jeleumana lapar pak ieu jat Vietnam aya kos kitu mah tapi lulus takunyana terus ditelepon malam Sabtu eta walaupun hari libur tetap segera mun ceknya nage mun cek petinggina mun tita tadi mah jam 5 atuh babari jasa teu kudu jam 12 peuting ieu mah beres-beres jam 12 coba eta pan masyaallah geus kitu meureun kuduna lalakonna geus loba nu tinggalin jasa ka ditu mah ai ditaliti-taliti horeng pisana ngeteng jadi di dieu hese ka Irak mah hese nu muka ka Irak mantak travel mana nu muka ka Irak moal aya urang kuari dekat Irak hayang make travel mana moal bisa tambah kudu ka Dubai kayak di Dubai ka Karak nyen bisa menuju Irak gitu jadi eta ge langsung ke Irak beres ngan eta can anggeus bisa nu dalampana gitulah wasilah nama mentak alhamdulillah datang ka Kiwari paling kabehan di Madinah panas di Mekah leuwih panas kula nanya ka Fauzi aya naon ngaranna Mukimin
perang dangder anak Kiai Haji Sayuti panggil ngajemput kula nanya sabaraha derajat emang ji ye di dieu kuari saya juga 52 paingan panas jasa kana tarang 52 ngan orang Arab mah pinter ngabohong kunaon tuh dibejakeun nama 48 baik sebab belum dibejakeun 52 orang Arab mah embung keluar besi paeh kakena eta kalau orang Arab dah ngabohong jadi pemerintahan Arab ngabohong mah geus 48 geus rakyat biasa lamun dibejakeun asa geus leuwih 50 geus teu daekeun keluar padahal ieu asli dan ceukna 52 paingan panas teu bisa beuntak ku panas-panasna tapi alhamdulillah lamun toab mah toab lolobana hayang kosong sedangkan kosong eta ti jam 10 ka jam 12 atuh geus bae orang Indonesia mah emang kos kitu meureunana ongkoh laleutik tapi maksakeun maneh hayang kosong teh kudu jam sakitu bae geus pokona ada kumaha pae geus sebab babar ganjing du gede teh eleh geus neangan kosong ai kosongna eta jam sakitu panas los nuntak barang balik teh hampir kos urang negro hari deung toap lah didelekeun di hotel lantaran hotelna deukeut di hotel Hilton jadi kadeuleu Baitullah geus macet keur lobana jamaah saeutikna nu toap kadeuleu barang dideuleu sore mah datang ke peuting pinuh bae nu kosong teh ti jam 10 11 jam 12 eta bae geus dihantem kosong geus batur mah harees urang mah toap eueuh masalah geus pokona nu penting kosong bae ya Allah alhamdulillahirabbil alamin ngadoa ka Gusti mudah-mudahan kula sarombongan jeung urang kabehan bisa ka ditu bisa ziarah ka Baghdad ka Sultan Aulia oge ka para wali-wali Allah terutama ka Kangjeng Rasulullah oge ngalaksanakeun umroh di Mekah nu maksudna urang kabehan hayang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak didongengkeun lantaran lamun daratang ka imah dongeng deui dongeng capek geus kudu nanyakeun dongeng geus sakaligus dongeng kabeh kadenge ku kabehan kos gitulah perjalananana jadi 7 poe mah lapar nu 7 poe deui datang ka Madinah kakarak rada deureus banggih menu atau masakan rada deureus tapi anehna sakitu lapar teu karasa lapar ku bunga jeung deui meureuneunan kunaon ku babarengan biasa bae masalah lapar teh tah kitu nya ziarah ka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala sehingga barang diamati 30 sekian juta asa murah lantaran naon bisa kapanggih jeung sultan-sultan aulia jeung kutubul aulia nu ku urang sok dibaca unggal poe unggal kitu ya nu boga silsilah mah pasti unggal poe lah dibacana kemudian atuh dina haul sok urang dibaca eta kabeh araya makom nuk dibacakeun dina haul eta sebagian besar adalah di Baghdad jeung di Iran. Kemudian ka mana deui tuh ditukangeun makom Imam Ghazali aya penjara bawah tanah eta lah anu di penjara teh Ali Ridho teh begitu di penjara di bawah tanah Raja Harun ar-Rasyid eta teh sorangan di jero tanah sapoe 2 poe 3 poe batang ka saminggu teh dibere dahar teh nah dek dibunuh kadenge ribuan jelema nu zikir di jero tanah teh rame ribuan jelema la ilaha illallah la ilaha raja kaget kobehan kaget coba tempok lobaan amat tempok sorangan keur zikir la ilaha illallah tapi kadenge ribuan puluhan ribu diangkat jana ka luhur sanggeus diangkat jaman diasupkeun di kejar zikir deui ribuan puluhan ribu tah kitulah Ali Ridho mentak ku Syiah diaku Syiah lantaran nyana cucu Sayyidina Ali
anu ngamumule Sayyidina Ali padahal mah ngamumule ge lantaran guru mursyidna ka Sayyidina Ali teh. Sayyidina Ali teh boga anak Imam Zainul Abidin, Imam Zainul Abidin teh boga anak teh Syekh Muhammad Bakir, Syekh Muhammad Bakir boga anak deui kitu Ja'far Shadiq, kemudian Ali Ridho. Tah di zaman Ali Ridho eta lah di penjaranya na diaku ku Syiah, diaku ku ahli thariqah. Tak nuzarahna ahli-ahli thariqah. Masjid da jeung makamna nu pohara jasa. Geus tama ku kitu bae meureun ku Allah geus dirahasiakeun sabodog. Ari Sayyidina Ali mah teu aya makomna. Sayyidina Ali mah lantaran begitu maot, Sayyidina Ali mah pandian bungkus pas dek geus kuburanna geus aya dek dibawa jol kuda ti luhur langit. Diangkat ka dija ku jelema teu wauh meureun malaikat dibawalah ka luhur langit. Geus teu aya makomna Sayyidina Ali mah aya ge patilasan bumi. Nah eueuh makomna sama makom Sayyidina Ali bohong. Eueuh bae di Iran eueuh di Irak eueuh aya ge bumi Sayyidina Ali karramallahu wajah jeung naonna jeung masjidna urut sapopoena. Kitulah Sayyidina Ali. Sayyidina Husain mah dibunuh dipencit tah nu bakal dibaca ku urang dina Qurtubi. Sageus dibunuh dipencit jasadna dimakomkeun di ditu di Karbala, kamari ka ditu ka Karbala. Ari huluna dibawa ke Sumer ka Mesir. Mentak huluna sirah Sayyidina Husain dimakomkeun di Mesir, ari awakna mah dimakomkeun di Karbala. Misah Sayyidina Husain mah huluna dipake main bola heula. Ditendang-tendang di Iran di Persia teh, datang ke Mesir ditendang-tendang. Mentak jelema nu sok main bola menghina ka Sayyidina Husain, menghina ka Kangjeng Nabi. Kemenang mentak main bola teh awal main bola eta tacak sejarah tah hulu Sayyidina Husain. Tak wayahna kana sok main bola eureun sebab urang teh dilaknat ku Kangjeng Nabi. Saya jelema nu kitu najongan bola sarua jeung najongan hulu Sayyidina Husain. Nauzubillah min dzalik. Ulah kitu menghina ka mantak nu ngagedekeun main bola teh Yahudi sebab naon baheula teh nya neruskeun baheula. Oper ditendang, dioper ditendang, dioper ditendang, dikembangkan jadilah sepak bola. Gitulah perjalanan ziarah di azaman baik ku kabehan ya Allah Maha Kawasa. Mudah-mudahan orang boga ongkos, nu mudah-mudahan maka nasibkeun hese jasa hayang menang nasib teh. Kudu cinta heula ka para wali jeung terutama ka sultan aulia. Geus cinta ka karak berangkat ge gerak engke ge timbul tina cinta bakal bergerak. Wa abdun syaraka hurran wa yugdalu abdun syaraka hurran fi abdin. Aya hiji jelema merdeka Zaid, jelema merdeka lain abid, lain budak belian. Ibra ki Zaid dek ngabunuh Khalid, ay Khalid abid. Lamun Zaid jelema merdeka ngabunuh Khalid pangkatna abid, dibunuh ku Ki Zaid. Kudu dibunuh Ki Zaid nama lantaran jelema merdeka memulia ai abid mahina. Ketika jelema anu merdeka ngabunuh abid teu kudu dibunuh deui, paling bayar diat. Lain hajuplong kitu bae diat mugolado ulah dibunuh, ulah dikisos Ki Zaid mah. Zaid merdeka ngabunuh Khalid abid, ulah dibunuh Ki Zaid na. Oh jalan jang dikisos paling bayar diat. Kuarima aya Umar pangkatna abid neleki Zaid ngabunuh Ki Khalid abid.
eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ngabantuan untuk sing ada ulah salah babantu. Jadi Ki Umar nilai Ki Zaid seorang merdeka. Ki Umar nama abid rejengan ngabantuan kaki Zaid ngabunuh Ki Khalid. Tah ayeuna eta Ki Umar ngabantuan Ki Zaid dalam rangka ngabunuh Ki Khalid. Tak eta Ki Umar nu pangkatna abid lantaran sapagodos jeung nu dibunuh, tak eta nama Ki Umar nama tetep wajib dikisos sebab akur jeung nu dibunuh. Nah Ki Zaid nama bayar diat. Guys, wa abdun bunuhlah Umar nu pangkat abid. Sarokan nu rejengan yakni ngabantuan huron ka Ki Zaid anu merdeka. Fi abdin dina ngabunuh Ki Khalid pangkat abid bunuh deui. Jadi Ki Umar mah tetep bunuh bae. Wazimiun saraka musliman fi zimin. Wazimiun ayo yuktalu wazimiun bunuh kape zimin nurejengan ngabaturan yakni gitu ngabantuan musliman ka jelema muslim dina ngabunuh kafir zimi. Jelema muslim Zaid muslim ngabunuh Ki Khalid kafir zimi. Ki Khalid maka perzimi mun dibunuh ku Ki Zaid na muslim teu kudu dibunuh deui Ki Zaid nama. Lantaran Ki Zaid bamulya teu sapagodos pancek tadi ge kudu mukafah. Kudu akur agamana mun muslim mun kafir. Tah mah Ki Zaid na muslim nu dibunuh nama kafir zimi teu sapagodos. Geus eta Ki Zaid nu muslim mun ngabunuh kafir zimi teu kudu dibunuh paling diat. Tapi aya Umar sarua pada kafir zimi ngabantuan ngarejengan ka Ki Zaid nu muslim dalam rangka ngabunuh kafir zimi. Tah eta Ki Umar babantu ka Ki Zaid anu Ki Umar napa kafir zimi sapagodos pan Ki Umar mah jeung Ki Khalid nu dibunuh nazimi ari Ki Umar ngabantuan Ki Zaid ka eta teh babantu na eta nyana kanu dibunuhna ngabantu ngabunuh ka muslim wajib bae eta mah ja akur ieu bunuh. Geus Ki Zaid nama teu kudu dibunuh tapi ari Ki Umar nama bunuh. Wa kadza syariku harbiyin wallahu a'lam bissawab.